Assalamualaikum. Bahasa Sunda ngaregepkeun pupuh. Pupuh nyaeta karya sastra wangun puisi anu kaasup bagian tina Hasana Sastra Sunda. Jadi, puisi adalah sebuah karya seni tradisional Sunda yang di dalamnya terdapat aturan-aturan. Ari pupuh teh kauger ku patokan pupuh, mangrupa guru wilangan, guru lagu, serta watek. Guru wilangan nyaeta jumlah engang atawa suku kecap, disebut juga dengan jumlah suku kata. Guru lagu nyaeta sora panuntung atawa sora vokal akhir unggal pada lisan, disebut juga dengan suara vokal akhir di setiap baris, seperti bunyi a, i, u, e, dan o. Watek nyaeta karakteristik eusi pupuh. Nah, coba sekarang kita dengarkan contoh pupuh pucung berikut ini. Laras salendro ngagamarkeun keheul kulantaran teu panuju hate. Tata krama. Mangka inget tata krama sopan santun, tanda jalma iman nyarita jeung amis budi, da basa mah lain barang anu mahal. Nah, yang baru saja kita dengar merupakan pupuh pucung. Ari pupuh pucung boga watak ngagambarkeun rasa ambek ka diri sorangan atawa cua atau keheul alatan teu sapuk kana hate. Biasanya pupuh pucung berisi nasihat-nasihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sejak zaman dahulu kala, orang tua dan nenek moyang kita sudah menggunakan pupuh untuk memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Karena pupuh ini kesenian, jadi anak-anak lebih suka mendengarnya dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hatur nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.